wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Wa qala aidan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akathiru minhuma fa inna iblis qala ahlakum nasa bil dhunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Wa qala aidan law afqatum hatta tablagha qatayakum sama thumma tubtum lataballahu alaikum al-hadis. Alhamdulillah, kagaya kudrat sagirodat Allah subhanahu wa ta'ala sadayana ya salamu kinai waqas dasarium kulum kepelan pinaraga ngalaksanakeun kewajiban ulang sadayana salami hirup urip ulang di alam dunia ngalaksanakeun perintah Allah sareng Rasulna nuturkeun jejak langkah para ulama pinaraga palabur. Mudah-mudahan barokah mangkat dina dirulungan ulang salamina aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang sadaya kalusuran rahmat sareng maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang kangken umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kacawisan balkenging syafaatul umat jaga dina poe kiamat. Amin ya rabbal. Ulang salaminan papandaran kesehatan ku Allah, disehatkeun lahir batin ulang sadayana. Bari ulang biasa nyukuri kana mangpirang-pirang kanikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang nyukuri kana sehat ulang sadayana. Oge ulang dipaparinan kagiatan iman sareng Islam. Bari ulang biasa ningkatkeun amal ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan yuswa ku Allah, dijembarkan rizki ku Allah, turunan ulang ikan turunan anu saroleh amin ya rabbal. Ulang sing yakin, ulang sing emu, ulang sing iman, terutama dinai sasi sopan. Mudah-mudahan sasi sopan ini ulang disieun barokah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang senantiasa terpangku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Asal ulang yakin karena bidaru Allah saur Gusti Allah mayyarju liqa Allah wal ya'mal
kegiatan ulang sadayana sing dicatat ku Allah, sing didatangkeun amal sholeh kang Allah Subhanahu wa taala, kau jadi sarengan jadi sabab bikin sabar bulan jaga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan sadayana diraksa lahir batin bulan sadayana, diraksa dina balai dunia balai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka bulan sarengan ulang nyukur ridho Allah Subhanahu wa taala, mupilah kuburan tulisan ulang mantengkeun manah ka Allah, sangkan cita-cita sareng tujuan ulang dikabul Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
khusus sepuh berdua di tempat wadi memegang wadi istri memegang cikalakan di tempat budak yang berjumlah perjuangan hajinya dikawinnya diri para putra putrinya pikirkan masyarakatnya mudah-mudahan si kaos perjuangan ayeuna salamnya di alam kuburnya di tempat di alam kuburan salamina barokah dari konsortir ka almarhumah berdua atuh kasepuhan anu sabarnu setia ngarejanan urang kasebat dibagi kalian Bapak sepuh Tabah Toto atus katunami mudah-mudahan jasana jika disabarkan hadirat kami doa Allah Subhanahu wa taala yang tempat kamu saya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Allahumma dirahmat wal maghfirah ta'ala al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan amatan ya rabbal alamin wa ila ruhi usul Allahumma billahu warhamati warhamu Allahumma billaha warhamati warhamu Allahumma billahu warhamati warhamu al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turang atuh kawagi-wagi urang nu dilarangan kula warga urang mukaku di masing-masing bidikmah nu tedaman wa imalahi wa imabati namina panyawat teka tinggal kanu sanes sapalina teka raos kanu sanes nu ngaros ke urang masing-masing atau urang pribadi mengkepelina iwaktos lagi kati urang sebisakeun ku Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma rabban nasi ali wa basha ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'un la yusaqama al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibarat Fatihah ulang syukur ke Allah ulang khususkan kaum putra putri ulang sadayana mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala putra putri anu salawat salawat dijadikan ahli ilmu ke Allah dijadikan orang kali anu bagja senang dunia dan sang akhirat amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair waj'al auladana minas sholihin waj'al auladana minas sholihin waj'al auladana minas sholihin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah mudah-mudahan sadayana sing dikabul Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dina jerongi urang tepatna dina sasi Sofar pas kapi sabaraha ya kan kapi sabaraha
di 20 nya sasi sopan urang bakal kasupingan kusasi anu langkung bermakna anu ageng barokah sasi anu binu kauntungan lain dunia ukur bahkan akhirat sasi anu binu kenikmat anu kalintang ageuna keur urang sadayana makhluk aya di alam dunia. Namun sebabna sasi dilahirkeunana paduka agung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat paling agungna sabab Allah ngadawu dina sapalina dina hadis qudsi disebutkeun laulaka lamma khalaqul aqla. Solusi Allah cacat kami lamun ngajadikeun ka anjeun Muhammad kami moalin bumi jeung langit kami moalin besi bumi jeung besi langit termasuk urang moal jadi maka nikmat numpang ageuna ti Gusti Allah lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang papat sasi mulutnya sasi Rabiul Awal sasi kelagan Rasul tembokkeun urang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ku ayeuna di urang hiungan oge iki tabis urang cinta mahabbah ka Rasul cirina jalmi cinta mahabbah ka Rasul urang mampu ngalaksanakeun parentah Rasul tadi teh parentah Allah sareng Rasul sabab urang tos ngalaksanakeun parentah Allah sareng Rasul mudah-mudahan urang dipikanya ku Allah oge dipikanya ku Rasul amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ngemutan ka urang sadayana saur Gusti Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin wa wa'ana fi muradihi wasari'u jeung kudu gagancangan aranjeun kabeh buru-buru paboro-boro aranjeun kabeh gura-giru aranjeun kabeh milampah kana hiji perkara anu baris meunangkeun hampura ti pangeran aranjeun kabeh buru-buru gagancangan aranjeun kabeh milampah kana perkara anu baris meunangkeun surga ti pangeran aranjeun kabeh maka saur Gusti Allah legana surga teh ibarat bumi sareng langit bahkan 7 lapis bumi 7 lapis langit eta legana surgana Gusti Allah kakosan saur Gusti Allah uiddat lil muttaqin eta surga nu kacida legana teh dicawiskeun ti jalmi-jalmi anu takwa mudah-mudahan urang kagolong jalmi anu takwa amin ya rabbal alamin. Urang mau seueur dosa mau ka manusia dilaspan al-insan ma'al qata wa nisa manusia teh kadang-kadang osok lepat osok hilang emang tempat hilang teh lepat teh manusia sebatna ge manusia disebut anas dan umpama maka urang sadayana sing emot kusabab urang kaseueur dilagolongkeun jalmi anu seueur hilang jeung seueur lepat aku urang sing nya urang nyukeun hampurana di Gusti Allah. Allah ngemutan urang ka diciptakeun ku Allah. Oke Allah ngemutan ka urang sadayana saur Gusti Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa ta'ala fi muradi gelaprak aranjeun kabeh minta hampura aranjeun kabeh ka pangeran aranjeun kabeh sanyana Allah subhanahu wa ta'ala dan anu seueur hampura kakurang cing seueur minta hampura ka Allah wa imasian wa imawa wa
usaha hayang dihampura dosa syariat jeung hakikatna Allah syariatna urang sadayana seueurkeun istighfar urang hoyong damang seueurkeun istighfar naon sababna urang ge seueur panyawa teh sanes dina lahir rukun rata-rata jami kusok dilanggongan teh lahir kana batin hare-hare padahal panyawa anu langkung apote panyawa anu aya dina batin naon sababna lahirna sehat batinna sehat teu sehat batinna lahirna kacana teu sehat tapi sarupami batinna sehat insyaallah sok sanaos lahirna teu damang kusabab batin sehat insyaallah eta lahir kacana sehat tak seueurna jalmi di alam dunya nu teu damang teh batinna nu teu damang teh hatena dalahirna mah darajat contona kumaha lahirna darajat macul mampu nanggung mampu ya sok ayeuna lamun ayeuna tu pojok atau karung ayeuna manggul batu mampu kai awi dipanggul mampu ya. Naik gunung mampu ka gunung eta bari nanggung buihna na kita jami mampu jagat ya. Ka gunung bari ka sawah nanggung ka gunung nanggung jagat lahirna tapi batin diemut kurang sadayana eta jami sareunyeun eta jami manggul kai sabaraha sagede cangkeng habawah awi tilu leuyeur habawah ya. Tapi eta jami ngangkatkeun dua pandangan sampun Allahu Akbar loba nu bisa padahal apa Allahu Akbar awi tadi dipanggul sagala panang ngangkatkeun pandangan sampun Allahu Akbar teu mampu kata jami sehat Pak ayeuna naik kalapa bisa naik tangkal bisa ka gunung bisa kadang-kadang ka masjid au deukeut teu bisa naik ka masjid padahal masjid pasti jam-jam ya soalnya kalapa bisa ditaekan tatangkalan taekan bisa muar kai bisa naik gunung bisa eta ngalaengkeun suku ka masjid hese berat tuh lagi berarti eta jadi damang sehat lagi berarti batinna kurang sehat urang kedah dilanggongan teh batin ya tadi gunung anu jauh katempuhna masjid anu deukeut teh katempuh nya suluh anu berat ka panggulna anu ngangkatkeun pandangan sampun Allahu Akbar teu mampu tadi mata si koreng batin kirang sehat maka kurang sok lanongan batin urang punya kunaon atuh Rasul ngemutan ka urang sadayana ala adullukum ala tarikum madawaikum kanthi Rasul ngemutan ka aranjeun kabeh ngabejakeun aranjeun kabeh kana panyakit aranjeun kabeh jeung kana ubar panyakit aranjeun saur kanthi Rasul saenyana panyakit aranjeun kabeh dosa. Naon atuh ubana istighfar. Maka kalau urang hayang cager hate urang, hayang cager panyakit tu aya hate urang kedah neukeun istighfar. Sadari dosa mongko hatena panyakitan. Ayeuna penyakit ayeuna hate ibarat ku istighfar dosa urang ibarat ku tobat ka manusia teu lepas dina dosa. Ngan Rasul ngemutan ka urang sadatos salempat sok kanthi Rasul law aqtatum hatta qabla khatayakum musama thumma kuntum laka wallahu alaikum. Saur kanthi Rasul lamun mah aranjeun boga kasalahan aranjeun kabeh sadika
ayat minuhan kasaran anjing teh minuhan langit cek parikosna terus arajin tobat maka Allah bakal narima karena tobat arajin tong salupa ulah dia ada urang mah loba dosa keun salat teh mali narima ku Allah tong emang teu kitu yakin satu mah dosa urang surga asal urang bener-bener tobat mah Allah pasti bakal ngahampura Allah bakal nabi mata seueurkeun urang istighfar urusan rezeki urang seueurkeun istighfar urusan usaha ngojot seueurkeun istighfar sok sagarunya dosa urang seueurkeun istighfar Rasul memutar ka urang sadayana alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma fa'inna iblis qala ahlakun nasa bidunum wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar saur kanjeng Rasul ngomat-ngomat ka urang sadayana yen urang sadayana ulah kalangkung ngucapkeun dzikir ka Allah jeung istighfar wa aksiru minhuma sok lobatkeun ku arajin kabeh dzikir jeung istighfar. Namun sababna Rasul ngemutan ngelingan ka urang sadayana sangkan urang seueur ka Allah. Saatan urang jeung istighfar ka Gusti Allah, saur kanjeng Rasul, iblis nyarita ieu ceuk iblis ahlaqtun nasa biduhum. Ceuk iblis kami ngarusak kasakabeh manusia dijuluk senang hilapah dosa maka iblis mah ataupun lamun jama hilapah dosa iblis mah teureun amakeun lamun urang betah di masjid lamun urang betah di madrasah teu betah teu ataupun iblis urang ngariung teh iblis mah amakeun si eta asup ka masjid jeung iblis maka alhamdulillah dina iwakos urang teu jadi musuh iblis mending jadi musuh iblis jadi batu iblis mending jadi musuh iblis betul aja bajanya jangan jadi musuh itu sering ke masjid dan sering ke pangawasanan sering elingan sering baca Quranan sering istighfar sering sodako itu musuh iblis maka alhamdulillah nah ulah jadi batu alhamdulillah maka secara urang sadayana tadi kanjeng Rasul teh sok arajin lobatkeun atuh istighfar jeung iblis wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar ruksakna kami nalika ngadenge lapan la ilaha illallah jeung nalika ngadenge istighfar maka jalma loba zikir jeung loba istighfar iblis masieun sudah iman dikir tara istighfar tara tapi kalau ngomong terus iblisnya kata usaha kecil sudah istighfar atau jauh-jauh lah hati sudah lisan-lisan Gusti abdi teh hati jauh wae ka Gusti teh dari mau istighfar dikir-dikir tapi hati kamana-mana sudah we atuh aya tilas-tilas da urusan hati mah ingas hati ingas tapi kurang yakin hati teu bisa dibobodo ciga urang ayeuna pan hati mah hayang ngagoler nya ibu-ibu mau inget kene kana haca ikatan cinta aya kene inget hati tapi emang kurang Gusti kewajiban ku Allah tak pernah inna Allaha ghaibis samawati wal ardh Inna wa alimun bima bisudur Allah menangkan karena perkara nu aya dina hati urang terang Allah maka mau biasa dibobo samios atuh sugan we lahir Gusti abdi cari di bujur abdi di masjid ayeuna ngerotin keun bae hate kamana-mana oge nah mudah-mudahan urang lahir aya di masjid hate oge aya di masjid mudah-mudahan untuk penting kurang ulah eling ka Gusti Allah ulah istighfar rumaoskeun kana dosa-dosa ulah cik Rasul tadi gini sakumaha urang
segenap kesalahan asal urang tobat yakin Allah bakal narima kana tobat urang. Asal urang minta istighfar Allah bakal ngapura ka urang. Maka ubaran hati urang ku istighfar. Jadi iblis itu nyarita cek iblis naon cenah ngarusakna kami kapapada manusia di jurung senang bilang dosa jeung rusakna kami nalika manusia dikir sareng baca istighfar. Ulah salutnya. Da ulah kieu urang mendalu dosa anu Allah teh narima mantep. Sok istighfar urang jalan tobat urang jalan. Dan terapkan Allah tadi lagi hari ini benar-benar mengulang tobat mengulang istighfar ya. Dan Allah mengutarakan urang sadayana sausi Allah wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Sausi Allah prakara jeung minta hampura ka Gusti Allah sanyana Gusti Allah anu seueur hampurana sareng Allah anu seueur bikanyaan kabeh. Termasuk ieu waktu urang sadaya istighfar terus. Astagfirullahaladzim li walidayya. Bade kurang dari mana? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mana? Istighfar itu. Bade terulang pribadi, bade kerikurangan, guru-guru, muslim-muslimat lampung saya. Paling kurang juga punya istighfar kan itu. Tidak sungai mutar, jalmi mengadawabkeun kana istighfar. Allah bakal ngarizkian kalawan rizki anu disangka kami unak bakal dipecatkeun ku Allah, kalbokna bakal dibukakeun ku Gusti Allah. Asa Allah subhanahu wa ta'ala jelas tadi ayatnya wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Ayat yang pertama tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tuh istighfar ya. Maka minta kajawkeun ku arah minta kisahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yusiru rizqa ila jannah mukhlaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menebikeun rezeki ka sakabeh makhlukna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tina sapalina manusia bakal dijebarkeun rezekina ku Allah nu kahiji kasratus shalat wa kasratus shalawat wa kasratul istighfar. Tuh Allah Subhanahu wa ta'ala bakal nebikeun rezeki ka sakabeh manusia nu aya di alam dunia. Sabagian manusia bakal dijebarkeun rezeki ku Allah hiji nyeungeurkeun kana sholat. Urang sholat sabaraha? Nu fardu mah ada kate kayaknya kami mah 30 fardu kayaknya. Nu fardu mah tetep 17 sunat nak cing seueur. Lohor sunatna 8. Opat qobla opat ba'da opat. Asar opat qobla wukul aya ba'da. Maghrib opat qobla sareng ba'da. Isya opat qobla sareng ba'da. Subuh qobla wukul 2. So sabaraha ini? Kaitan lohor 8 tambah asar opat dan 12 tambah maghrib opat 16 tambah isya opat 20 tambah subuh 2 dari 22 qobliyah sareng ba'diyah. Di maghrib ka isya aman ku salat awalin sabarokah awalin teh tuh apa istilah apa salat gitu. Salat awalin hidil iman sabada urang salat maghrib sareng sena urang ngalah
terus urang kana tawasul netepan awabi genep rakaat antara maghrib kali isya ngantosan salat isya aya disebatkeun salat awabi aya disebatkeun salat ibdil iman sami teh genep rakaat tambah dengan 22 teh terus tambah witir sabaraha hiji 3 tambah tahajud tambah salat hajat tambah salat fajar tambah salat isra tambah salat duha sok bayangkeun bilang itu benar da imam benar aya salat nalangka salat fardu ge dipaksa segala ya karaos itu alhamdulillah ibu benar aya aya salat hajat aya pagawean teduh aya hutan batur kabeli sawah kabeli mobil kabeli pasir hari sholat beli aku sholat beli jika Rasul kasratus sholat sholat bin sholat kita 17 anu pokok 17 mah modal cing ada kurang usaha dek milari modal berarti pasti bati modal mah 17 ya agar dengan batina cilaku tadi teh ya qobliyah sareng batiyah tapi hari sunat awabin witir hajat tahajud fajar isyraq duha nu mana nu tadi film aturan antara mana kabehana kan aku bilang da ieu urang teh menang pokok we kumpul lamun jeng pokok-pokok dan jeng modalnya nah itunya kasratus sholat sajadina kasratus sholat sekalkan kanjeng Rasul kasratus sholawat nyeungeurkeun ngaos sholawat ka Rasulullah kan sababna Allah malwakakan ijabah kana doa urang malwakahu kana hayang urang salami urang teu acan sholawat ka Rasulullah seukeun urang sholawat sok sabaraha urang mau sholawat dari makan sholawat teu pati kana salat soreha padahal gapi urang bari mapau ditadi kere wawi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mana sholawat nu penting urang mau sholawat ka Rasul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tidak panjang-panjang insya Allah sababiah itu bakal diseueurkeun rizqina ku Allah ya nu kasratul istighfar seueur istighfar tuh ya istighfar seueuran sholawatna seueuran salatna seueuran modalna anu pokok nu 17 rakaat sinya ieu mah atuh salat sunat teu aya, sholawat teu aya, istighfar likum gajeul kan anu salat 17 rakaat culang cieu ya duka deui ari beunghar aja punya subhanallah mata sing masa kayu ka ajeungan ayu di tempat-tempat ajeungan teh anu gawe gawe tapi baroga imanna taralika sawah lalega mobil baroga ka Mekah habis ieu anu lega sawah can ka Mekah namun bila ari ajengan ke sawah teu boga ya gitu ajengan mah sawah teu boga ka Mekah geus sawah teu boga mobil boga ibadah unggal poe teu kalewat ieu lega sawah na usaha urang penting bisa alhamdulillah kenaon maka sok ayu cintu guru da unggal poe na jeung budak we unggal itu jeung barudak ku abis seperti patos teh ini ngaos ketika luhur teh namanya teh bawah sakedah tiret jam 2 teh geudeung ngaos maghrib ngaos buka wudu eta salami eta ngaji cek urang eta ajengan di mana barang dahana usaha pun abis ieu boga putrana seueur eta dikesan
diajarkeun ku Allah. Ngabangun saneseureunana da eling lamun usaha oge sok tinggal ajengan bareungan koma ajengan teu kakak paling komo tinggal dulu ajengan serana lega baik kita tinggal usaha teh ieu teh ya beureun gawe na salat teh ya salat teh ya istighfar teh ya sholawat teh maka nampakna Allah Subhanahu wa taala ngajanjikeun jalma muloba salat diharkeun ku Allah sabab kecap tadi dina salat aya doa anu munel nalika urang sujud dua tadi Rabbi birli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani didinya manteng hatena ka Allah kabulkan dinya bakal datang tuhnya maka coba salat baik alhamdulillah maka kok ieu beunang paegan aing teu beunang-beunang cek ate da berajengan manghidu ngadunganna ari urang mah salat sulang cileun kene rumah subhanallah tapi alhamdulillah sing geuring-geuringna nan sababna budak dalapan budak aya mah budak dalapan budak orang ieu ayeuna mah budak aya 2 3 bener gitu padahal hiji budak teh ngaranna anggeul hiji dan tamang budak tamang rezekinya si guru daras mimiti si guru lewat teu boga naon-naon si guru maka pabrik teu teu payu ditah macul heuweul ditah macul oge sudah nampak maculkeun heuweul ditah macul aya mun tah maculkeun heuweul daftar ka pabrik teu ditarima dikasakeun ku Allah rumah tangga kalau budak-budak bisa tahu teh pinter gitu satau teh budak-budak hiji 2 tahun 3 tahun boga budak 2 3 tahun 3 tahun boga budak boga iman ya itu boga iman ya 3 tahun boga iman tapi rezeki budak ya dengan tahun per tahun 3 tahun kok di alam dia harus ini nabi jadi nikmat Allah kalau per 3 tahun aya perubahan per tahun siji KPI anu alhamdulillah ya mungkin kan cing kurang robi nikmat kamai sing kurang meninggal kene cing ayeuna Gusti abdi kamari tahun 18 daftar ka Mekah. Dalam daftar cing naon 3 tahun kemudian ayeuna harus minimal daftar ka Mekah 2018 2020 KPS 2 tahun jarak. Usaha juga batu bener. Kieu we sapa wae jeung barudak di madrasah isu-isu sore di barudak yakin maka janji Allah teh nya maka kalau sahabat paham kalau mangkarnya nya batu pantes itu ajengan-ajengan barengan itu konsina teh aya dina salat maka urang singnya salatnya kade ulah salat rukuk tadi jeung ustaz aya ngelobati mah salat we jeung sholawat jeung istighfar usaha teu Kiatu malam berdoa siang selalu berusaha gimana awet tuluy emang datang di langit di sini ayam beungar wiribe dina pangimaran mau datang ya geus wiridan ingin usaha ieu mah beda hayang bunga cing ustaz oge sholawat jeung istighfar terus we ari teu lihat mah teu kumaha cikot lengkahan bang baru nya ieu mah ulah majetul sok lengkahan bang baru ulah cing ulah teh bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil ngalerna iduna saur Gusti Allah waqtabu ilaihil wasilah udah ngajukan lantaran aya boga ciri kumaha sarengatna nya dia bukan bahwa fantasiru bil arso berkama di makayang dui kakuda cici kajentu maka dalam hayang terek beunghar kudu modalna rada gede modal
gede kalau tadi bagi kowe. Kadaekna kudu loba, modalna kudu gede arek kanjeng. Ibu-ibu modalna anu gede ketika gede saperna nama kudu anu bisa. Ayeuna modal gede oge ari cicing mah beak we. Urang boga sagunung aji disorehan beak sagunung. Jika jamak nambah warisan sabelah angkla dipake sing mah beak eta warisan. Tapi lamun urang boga awak duaan salaki jeung pamajikan sok modalan. Salaki jeung pamajikan modalan sing gede samilian modalan. Ya, lalaki kawenan usaha awe kamu mata modalna samilian. Ibadah samilian panalaki liar awe liar. Ari cicing wae dari rumah. Samilian teh eta di mana udah samilian pajuan naon. Ini maksudnya samilian teh. Sami-sami liar atau hayang di bensin ada rumahnya. Kita samilian. Ngaran menang ridho Allah. Imah hayang di bagian pula. Nu kitu mah kuuleun kitu mah tobat maaf keun becet Ustaz ya salat we terus wiridan shalawat istighfar engke tobat hayang dibere ih bakat panggore-gore patutna Rasul oge nyontohan usaha Rasul tegetul Rasul usaha buat orang usaha Rasul ieu mah sampe Ustaz cici engke monang emang monang teh aja mun anu monang isuk sore mah aya leuweung nya. Isuk anu monang, sore anu monang leuweung aya 2 sapoe oge. Ieu mah anu monang sabu sakali, ari budak 7. Itu mah. Kata kade. Dan abi kayak nyangka pasti si anu mah meuli balapan naudzubillah. Boga budak kalapan ayeuna baru satu modal sapoe. Ayeuna sakai roti mamahi maraban budak kalapan. Bila si kos sapoe 300.000 lain durian ada kadang-kadang roti lamburan dia kadang-kadang 50.000 mahal itu udah apa 100.000 gitu kan dari kita tujuannya yang ridho Gusti Allah kabinaran ayat di Allah buluhan mati Gusti Allah pengarap dunia selalu Gusti Allah nyaritakeun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala mayuridu man arada sawabal akhirah najib lahu bihasbi sasaja mak ngarepkeun ganjaran di akhirat Allah bakal nami kana ganjaran teh atuh urang rugi ayeuna urang roti ngadaguan duluhan mah alhamdulillah teu niat amal saleh mah kalau dirugi capek-capek urang mah lillah we urang dirugi kanyangan ka papada urang jeung hak urang sadayana silih-silihnya ngalaksanakeun parentah Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar eta tugas. Saesna guru alam dunya sane sama ngajina. Di jauh di deuk sok dari bisi nyobi abi ibu-ibu sok konang abi tok dibenon mau kudu pan sok aya Ustaz di onang dibenon da kudu onang sok di abi onang abi di wayah kumaha tok dibenon mah kudu alam talus iman kan sabab ganjaran aya di Allah kasih kuring kadang-kadang sabab si kuring anak Ustaz kalapas itu dari tidak sama ayah Ustaz aja mau jawabnya ayah amdopan namun bila Ustaz ada cik hati ayah mengenal bulan balik kalah pas bulan balik kakak polsek bulan kakak polres bensin sorangan ia balik aja sekali wae ayah amdopan Ustaz ada bulan Indonesia padahal ganjaran
Jika berisi sangkana ulang-ulang balik kapolsek disangkana ulang teh mawaan duit. Ayo di kapolsek naon? Tempat polisi. Ayo di lapas tempat duit lagi. Tahanan. Ulang teh mau anu aya di tahanan. Mapagahan yang tahanan. Lainnya yang duit. Disangka tuh ulang teh pasti itu naudzubillah lah. Tuh yang kata kurang. Mata yakin lagi. Cek ilmu kata bapak aku capek baik urusan capek banyak nafsu edan tapi niat lillahi ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala yakin itu ayatnya gitu. Ada orang masuk ke polisi wae barengan lupa duit kan dah enak menyangka pantas wis ora beli mobil sekarang di Kapolres mana ya tak jadi alhamdulillah bismillah ladang kesan bisa dari Allah yakin ladang yakin ke Allah ladang ibadah ke Allah seperti bulan sadaya tadi Allah mengucapkan ulang wa ma min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha satu-satu keberkahan di alam dunia Allah merizkinya. Kata mati kiri misalnya, ini budak ini eka budak dalapan ini alami apa lah? Masalah sekolah saya masalah saya. Iya budak dua sini sekolah itu masalah itu. Supaya kita tahu diri, si yakin akan dia Allah. Rezeki diatur Gusti Allah. Kan kita nyari kata ini ayat syariat dengan ibadah. Hiji kasratus sholat, kedua kasratus sholawat, ketiga kasratul istighfar. Insya Allah rizkiku itu bakal digambil pintu Gusti Allah. Modalna sabilillah lalaki pamajikan jin salaki liya sami-sami. Kita modal utama sabilillah. Hayang sabilillah bari cicing lieu sakit bapak kakulon tapi kawetan sok naon dibawa aya jualkeun naon ganti ai nama asal kebersak sebenarnya ulah nyumbatkeun teh gaduh modal nya ganti asal kebersak modalna ada udah dipanggil modal ku Allah akal sareng bayar sehat itu kita akal modal di Allah teh akal. Iya, jika pun tidak Allah tadi jelaskan, misalnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Tuh, eta Allah sudah yakin, ini kurang yakinnya. Insya Allah kusababiyah tolabul ilmi oke Allah bakal ngagampangkeun kana rezeki bulan sadaya. Naon rezeki Allah? Rezeki Allah teh aya batin aya lahir. Urang dipapanan sehat teh rezeki di Allah. Urang kade ulah sirik ngambeukeun si anu mah loba rezekina seueur jalmi anu numpuk acisna ATM na seueur sawahna lega mobilna sabaraha hiji umina sababaraha tingkat tapi eta rezekina teu biasa dituang tuh nya seueur ya anu dituang naon cing paling sanu 3 gram cai cuma sagelas teu meunang leuwih di sagelas eta cai coba urang papan beteri 2 papan pada hiji seet sama sasendok samu 3 piring seet urang tadi urang teu boga carita itu nu beunang sadarupa cuma cai sagelas oge teu meunang leuwih sanu satengah mos sanu daging geus teu meunang nog teu meunang nu meunang di dahar waluh cina ditentang sakeureun so itu nu beunang mata urang mah nyukeun ka Allah nyukeun sehat sabani pangkaging di Allah teh sehat disarengan ku iman sareng Islam ta eta maka
beunghar lamun jalmi sehat iman Islamku kuat maka kurang tong pamenyungkeun ka Allah Allahumma qawwil umurana wa tsabbit imanana wa sahih arzaqana wa hasil maqasidana cinta maka bukan kita cinta kabudah ulang selaku ibu lamana kabudah ulang edan cing soleh cing amat anuran kita cing soleh sing beunghar ya rata-rata ngabagkeun soleh hukulnya mata budak teh soleh we ngan hirup sangsara dan anu teh sabuna aya ngabagkeun cing beunghar mane teh aya nu beunghar teh soleh teh bikin kapoho aya nu bapak mata ngan kita budak cing jadi jalma soleh jeung beunghar insyaallah nya beunghar nya soleh nya beunghar eta ngangkat jempolna loba jalma beunghar teu soleh loba jalma soleh teu beunghar rugi duana nya jalma soleh teu beunghar rugi dunya jalma beunghar teu soleh rugi akhirat coba lamun beunghar jeung soleh dunya akhirat badan batak ngadunakeun ka anak urang sing saroleh sing bararinghar pada kami kasadayanan ngadunakeun urang samuka pelinahi waktos sing disolehkeun ku Allah sing dibeunharkeun ku Allah amin ya rabbal sarekat tadi widei sanakal sana hiji nyeungeurkeun salat kadua nyeungeurkeun naos salat kadua maca istighfar modalna sami niat eta wajahna insyaallah kun eta perkara bakal kapena cita-cita urang asal aya di Gusti Allah insyaallah disyariatkan urang tolakul ilmi niat mana ikhlas karena Allah tujuan ridho Allah saur Gusti Allah sekarang arep kebahagiaan di akhirat maka kami bakal ngabales ka arah kabeh dunia akhirat amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun kalau masalah nasihat pada orang sadaya pertama tadi modal orang sadaya dunia kata orang sadaya kira-kira sholat mau sholat terus kita mengamalkan orang hidup sadaya diri Bapak Ibu sadaya maka orang terbaik berdoa Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa rabbal alamin anta syakirin hamdan lillahi hamdan tidak rabbil masjidah ya rabbana alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wa sallam min jami'il a'mali wal abas wa nahyana bi hayri al-hajr wa biha min jami'is sayyi'at wa yaqulu bi indaka 'ala darajati tuballighuna biha as-sawiyya min jami'il hayri al-hayati wa ma'al al-mabad innahu sami'un qarib mujibud da'wati wa yaqulu ya hajj Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'tainana Allahumma inna bika wa amalika wa jiwarika wa ayazika min kulli shaytanin marid wa inna شر كل لسان إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بالعافية والسلامة ووفقنا للتقوى والاستقامة وأعنا بموجبات الندم إنك سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتعصبنا وتعبدنا وتمن تبشرنا يا الله يا رب العالمين اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا وطهر قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أسرتنا وسهل أمور أهلنا وسهل أمور أساتذتنا وسهل أمور جميع المسلمين عامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك
نسأل الله لنا